Duh, aing itu Senin di Bang Emu di itu terus bisa pulang. Makar ya enak teh. Mau balik ieu teh nyumput. Kan aya duit. Ini dia segini. Kamarana mun di 15 baturan mah ge nya. Ampun aing ngarudeg. Kayak tadi ngisi setoran jam isukan setoran atuh si Ibi teh ka mana nya? Pusing ampun Gusti urang teh ka imahna sugan aya moal nya. Kayak jauh yang mau budak itu mah. Di imahna teh deui kayak jauh. Neng. Tinggal si Ibi tuh. Ibi terteni nggak enak ngawon. Ayo udah kesetel kamu udah datang. Kayak duit ulang tahun itu yang kebenaran terus sih. Anjir isukan kan. Coba dibikin ada nenek kumaha. Tadi begini sih babaturan yang mau wajib budak dari budak pensiun karunya. Ini ada tuh yang salah atuh kok ngobrol yang barang-barang. Nah, mana tuh? Hayu. Ya maunya di mana? Ya juga sama nyumbut. Ayo tahu tolong terus diruatkeun sama kaulnya. Dijung budak di panas ampun aing ngesalkeun candang-dang acan ti isu. Ayo urang sesuatu yuk. Jauh di sana. Dan aya di mah oge di kumaha mah barudak. Nah, atuh Ibi mah make daekan tanggung Duit renteng. eta jam isukan jam teh beurang. Geus ku si Ibi itu ini Heeh, make daekan. mudah-mudahan we aya atuh di imahna ayeuna nya ayeuna urang. Si Ibi eta mah rada kitu. Heeh pan ari aing teh panan ku itu teh ku petugasna teh geuning kudu aya poe hanita nu kumaha pan meuri kudu nyaho kudu aya wae emok mah. Lain Wi ayeuna mah lamun aya jengut sekalian nya. Heeh tinggal gergeteun aing mah da awas Udah aing. kuman kitu mah. Heeh aing mah da. Da anjung mah mau budak ku aing ge panas dibanding deui. Awas sus urang kudu balik ayeuna deui. Kumaha Si Ibi. Ulang pecan aya duit. Karunya tiali papanasan awewe. Geus ayeuna ning ngarusul kan ieu deui. Udah dia kan aya deui. Udah anu ari kieu teh dah.